mau di kampung nu jauh imah nenggang paeh tatangga ngan opatan nu datang teh ai paehna maghrib rek dikuburkeun kagok dikubur peuting da tunuh diisukeun tuluy dikemitan ai urang kuningan naon disebutna ngaheesan anu paeh teh nungguan melekan lek-lekan malekan di kemit urang itu teh kemit di urang di dieu mah malekan ai nu tiluan mah karerek sare nu saurang mah deborangan sieunan sieun jurig teh sieun mayit nyaring mayit tukang rebab padahal heueuh mayit teh tengah puting teh jauh jurung gunung kolonang ngadeuketan anu sarare tuluy dibilang hiji dua tilu kanu kaopat memerong maneh mah teu sare eta nu saurang deg-deg nuangeus geuning urusan teh kadang-kadang bangsat dipariksa ku bangsat diadukeunana ku bangsat bener Kang saina mah bangsa garong diuruskeun ku garong nu ngadukeunna bangsat nah bawas nu harareueuh we nyata kitu tungtungna mah kaituna mah bagi hasil teu cara memeh pangabutuhna nepi ka daek geuning ngapruk-aprukan ka kampung-kampung ngadak-ngadak di amis budi ngadak-ngadak bager berehan harita wajarkeun teh silaturahim dijieun kedok ujung-ujungna mencari dukung ai geus gek wadina kursi wah kadon culang cileungeun neangan palingeun kadadak parangan kokot teh Kang pajarkeun bakti sosial kan sakali-kalina ari aya masjid ding dibagi sejadah efek teh eleh geuning ngadon dicokotan deui sejadah teh lain we kaya aja Kang geus are we kaya leung aya kitu mayum eta nu garelo nu teu jadi garelo stres stres nu mata ku kituna ge geus kaciri komo engke geus jadi gitu nya da lain ibadah sedengkeun ceuk pangeran wa maholak tujina wal insya illa liya'budun jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lintang tipikeun tuh ai ngaran-ngaran ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salamet da dunya jeung akhirat tuh itu propaganda watak palsu kabeh oge wah palsu Kang aya dek bener di salah saurang didengkek kun saralah didarengkek diharamat kun saralah digarulingkeun geuning aya nu bener salah saurang oge tungtungna anu digulingkeun jadi pasukan sakit hati jadi oposisi leuheung lamun oposisi keur kapentingan negara mah datina nyeri hate initna datina posisi mun tina gering pikir lamun panginitan tina durukan sing sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam kumaha ari Kangjeng Nabi kaluar tina durukan teh teu kaduruk teu kabakar tiis we da initna tina tiis lamun initna tina tiis hate bersih hate pitulung Allah datang yan narukuni barda wassalaman ala Ibrahim kan kitu lin sok tanyakeun ka Kang Ayub tiis bener teruskan ke Ustaz Ayub dah gitu umumna mah api teh panas jadi tiis gitu borokan teh ieu mah ngadon dikedokan ku agama Islam ngerepe kaituna jadi syaralah dipapaesan ku Islam teh dikedok disarimut geuning disaru ya ayyuhal mudasyir ai mudasir asalnya teh mudasir teh jelema nu disimut mudasir mudasir teh hum bangkit maneh Pak Anjir elingan eling
kurang Sunda mah eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana syoka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri anu kacingciriki Ingat kana orang. gitu Krek sagede kurang kumaha eta pepatah urang Sunda benar. Kagawe. nggak ada pokoknya gitu didenge kuliang pedut lain arah lain mah kejadiannya kieu Pusing. Iya. leuheung aya pribadi mah rek kitu oge da ieu menyangkut atuh da kasalamatan negara jeung bangsa Eta nyangkut sararea ieu teh. nyangkut umat Umat ti luhur nepi ka anak. nu matak saha nu rek dituturkeun aya nu matak geuningan masyarakat teh butuhna teh ku figur Figur dawuh pamuntangan. Tuturkeun dawuh tuturkeunana eueuh piliheun tanganeun. pek kadunyaan teuing kakonengan teuing jadi Si ubud teh. padahal cing saimbang da ku pangeran ge geus dibalan Daerah. geus disarwakeun geus diimbangkeun Bener. baheula leuweung saacana di jararaga pan awet we ku pamali ge sieun jelema baheula mah Jelema baheula bener. ari ayeuna saprak dijaga beak ledis Eta geura pek pikir ku sia bener. jadi loba pager makan tanaman Pager makan deui. nya Bener Kang. Baheula malestari we leuweung teh. cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok eta oge dina positif aya dina negatif aya Aya positifna nya. negatifna ayeuna heuh sanajan satangka dua tangkal ayu ngapoe mah beak dan gunung je Beak. Ini kena yang wapoe mah. ku gunung-gunul oge engke teh tah serepan cai hujan teh moal kaserep moal biji sirah cai Wah, sedangkeun cai teh pan keur kahirupan urang sararea sumber cai kulo bada tetangkalan. nya Bener. Keur guripna nu hirup. wek pikir Paribasa ini. perebut proyek ning ka itu nama wah Nu pugu maroronyang kana proyek. cek aing oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong Ulah. Ulah nepi kaputusan. ulah ngan ukur ku kulutus hungkul yu aya nama urang dara remo sararea Pan teu menang. bareng demona anu positif Anu positif teh demo. nyaeta demo teh ngomean ieu leuweung Oh, kan kumaha lamun pasantren anak buah di pasantren teh aya kada 200 na sok datang ka bupati menta binih kai kai abringkeun. hiji budak pasantren cenah melak 5 tangkadna tanah saha we Bener. kai gede manehna gede keur manehna keneh Yang jahit mun guru sekolah SD ieu sabaraha urang sok minta kai da baheula mah dewek keur zaman sekolah SD dewek makan. aya carik naon di dieu ngaranna Oh, di dia. tanah anu dibikeun ka desa teh naon ti pemerintah teh bengkok Lamun di urang mah carik. oh carik di ditu mah bengkok di dieu mah Di dia mah betekok kakak. bengkok teh dibikeun ka barudak sakola baheula mah cenah dipelakan melak jagong diajar macul baheula mulak kai ayeuna mah lain bengkok teh dijualan di Nah, make geprok. ai gawe geus eureun ai bengkok dijual keneh repek aya teh nu kitu heuh nah make sarurak nah aya urang dieu nu kitu muluk daun nu ngarewosan aing mah ngomong heuh asup ka teu sarua tuh jeung di ditu Sarua aja di Bandung kan. Dijual balikan ge. Sarua enek teh program bupati kan. tangka kai teh pan program bupati teh mulak teh tangkalan teh Heeh, bener. Program pepeling. program pepeling teh geuning saur Bapak Bupati Kuningan Oh, sarua. pengantin peduli lingkungan teh Tuh. nya Kudu diakan
kadang-kadang anak bibit kan. Gitu Bibit jelema unggul. ulah bibit jelema wungkul bibit kai mah bibit kai anu namahan teh bibit jelema begingan gitu dah ari bibit kai kayak mah Bibit berwit. garunya aja Mau bibit berwit. penyakit ge pan ngaranna alalanyar mah wah maka jeung aya flu burung flu babi cikungunya cijapati diabetes rupa-rupa baheula mau ukur jangar we penyakit kaki gajah da baheula mah euy umur parete 6 bulan genep bulan satahun teh 2 kali ayeuna mah umur parege dipondokeun pondokeun 3 bulan nu matak umur jelema teh para ronok ayeuna mah 3 bulan bangsa urang da geus poho ngadahar kulub sampeu kulub hui kulub suuk di kota mah ayeuna geus hamburger free chicken hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog pizza bisa nya geus muni gengsi geuning camui geus teu apalin kana keremes wae tuh lain ulah pek wae ai bagi mah ngan ulah nepi ka kacang lupa kulitnya eta boro-boro jati kasilih ku junti bener eta kan kitu tah nu matak bapak hajat ieu nyuguhan kulub hui kulub supaya urang kembali ke semula ke tradisi back to basic back to basic teh naon Goreng bawang. batu bensin teh naon akang lain batu bensin back to basic teh bahasa Inggris teh belegu back to basic teh kembali ke semula batu bensin sama dengean teh udah jauh tina back to basic kana batu bensin Sina balik. kembali ke semula teh balik deui kana tradisi urang sararea mulang ka asal teh cek urang Sunda mah kebo mulih ka kandangna muncang labuh kapuh mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit diapit lamun ceuk bahasa Arab makanya alam makanya bener Karena alam makan. aya makanya alam makani tuh bener asa teh araraya itu setiap ala kudu i kaituna mun ceuk urang Jepang mah cangkudu meureun ya jauh-jauh teh nyambung kana cangkudu atuh sia mah aing ngomong hayang tapi kan mana karep sia mah Sina balik deh ke galer itu. muni asa disada we sia ngomong teh muni eueuh arahanana lamun ceuk globalna pisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mun ceuk si tukul kembali ke laptop tuh itu nya pikeun ngajaga atawa ngurangan urbanisasi kumaha Kang naon sih kayak urbanisasi kurban warna yagung geuningan tuh udah jauh siapa pemikiran deh eta tidak masalah lagi kurbanisasi gitu. urbanisasi belum Ya urban siapa jadi penayagan temen gaul pisan nah di dia kasenian teh kudu adaptasi jeung apresiasi teh namun teu kitu tinggalin kudu bisa gigelan nu matak aya sabagian jelema wah cenah wayang teh euy pareum we mah aya sabenerna lain wayang anu pareum apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat dalang tinggalin jadi eueuh nu lalajo jadi we eueuh nu lalajo sakurang-kurangna kudu saimbang jeung apresiasi teh kudu balan bener kudu balan Khairul umuri. anu lalajo ge sarjana umuril auli naon khairul umuri au satuha naon teh naon yuk Perkara teh tengah-tengah. alusna perkara teh tengah-tengah sigar tengah tuh dan nu tengah nu ngeunah mah ulah lawan pangna nepi ka diwalimahan teh nu tengah Manggu ge tengahna nu nya bener kan dewek aprak-aprakan di Inggris makan
eta antusias karena seni wayang golek kurang Inggris sing horeng merdeka anu geus sakitu ratusan tahun maranehna teh geus bosen geus jenuh nempo modernisasi benar balik deui ka tradisi manehna teh pulang kembali ke tradisi nepi ka ti UNESCO mah ayeuna geus mere tanda penghargaan karena kesenian wayang benar nepi ka UNESCO mah ngirim unggah tahun keur keperyogian kesenian wayang sa Indonesia ngan ka dewek can nepi can pernah nampi akang teuing di mana nyangsangna teuing di mana pek mere hajat meleg gitu aing mah teh naon teuing di mana menetna bener cekolot baheula mah kieu ye bakal ujang kakara bakal hirup mulus rahayu gemleng salamet mun sararea ti mimiti pamarentah nepi ka rakyatna geus dialalangir di pancuran Talaga Arum. Oh di mana Talaga Arum teh tuh daya seneanganana ai talaga teh puseur lain waduk Dharma talaga teh puseur pancuran teh kokocoran ngan kokocoranana menat jadi duit keur ka rakyat teh di pararandat di luhur teu nu kana sakuna eta we raskin dibagikeun teh ka dulurna we wungkul ka barayana geura pikir pakai keprok nah make kareprok nah ya nu kitu di dieu sugan teh di ditu wae BLT ya duit BLT ka dulur lain itu euih-euihnya gitu datang TPA sini jual ke tukang surabi aya duit BLT teh rata nu hak narima dawuh lain teh sieun-sieun nya eta kesap karuhun baheula kumaha mun melak lampah beunteur ku urang ulah ditiru podoh barang hakan cacing ngarengko di santok teu nyahoeun di jero aya useupan padahal pepatah teh eusina mah eusina mah mun di pikiran mah bener ulah nyanyiina wungkul atuh eusina bulan nurutan lampah beunteur gitu gara pek pikir nya ada mah kudu rea batur kumaha cing tarik ade di cing tarik beremik ari kudu nama utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma gitu nya eta pe patah aya dina Quran dina hadisna aya khairunas anfa'u minanas kumaha teh teh ka hukum linnas heeh jadi hartina teh cenah ceuk Ustad Ayub jadi panghade-hadena jelema anu aya manfaat deui ka jelema eta teh itu bieu sarua jeung lagu ade di nya bener Kang aya cing canggeling manuk cingkleung cineten plos ka kolong Bapak Santar bulaneng sakapeung mah teh ngan ukur sakitu kadengena padahal cing geura eling diartikeun mun dimaknaan mah cing canggeling manuk cingkleung urang teh cineten we di dunya teh datang sorangan balik sorangan diboehan ge kudu hirup lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup tuh bulaneng di bulan saneng-neng nya bener ka kolong teh ka kuburan ngeploskeun hari ieu ai geus nepi ka kuburan geura kakara di papatahan mayit mayit erek dikubur pisan ieu mah harewosan engke di mana 7 lengkah anu ngubur geus arindit bakal datang 2 malaikat nanya ka maneh man geura init man robuka bandar boka saha pangeran maneh jawab ku maneh mayit Allahur Rabbi padahal lamun mayitna ngajawab mah da ngagajeleng manehna sok ceuk mayitna teh insyaallah juri goblok Aisyah kuduna nu kumaha ditagilan teh Kang ada eueuh dina Quran oge eueuh kitu Kang
tapi jangan tah nu paeh hatena talkinan mah anu keur paeh da kadang-kadang jelema teh aya nu hirup tapi hatena paeh paeheun teu bisa usaha ka itu ka dieu sok harewosan paeheun pikir tah eta tah nu kudu diharewosan mah lain mayit pula bawa nya daud baheula teh dina zaman Belanda teu meunang nyaritakeun hukum nu sabenerna bener nya kapaksa kulantaran meureunan loba jelema di dinya kapaksa we simua ngaharewosan mayit padahal kan nu hirup teh tapi nu paeh teh hatena nu paeh teh paeh pikirna mode caang beurang teh caang tapi ka imah dewek loba nu datang da identik geuning dalang mah disangkana teh dukun paranormal mawa cai Muli aqua cing cenah padalang abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe ngomong kitu teh heeh bener kan cing oreng poek hatena maksudna mah ta eta talkinan la ilaha illallah padkurullah dikron kasir dikir nu taya watas wangeuna nya paeh pikirna bener mah mau di kampung nu jauh makan imah nengang paeh tatangga ngan opatan udah datang teh ai paehna magrib rek dikuburkeun kagok dikubur peuting da tunduh diisukeun tuluy dikemitan ai urang kuningan naon disebutna ngaheesan anu paeh teh nungguan melekan lek-lekan malekan di kemit urang itu mah teh kemit di urang di dieu mah malekan ai nu tiluan mah karerek sare nu saurang mah deborangan sieunan sieun jurig teh sieun mayit nyaring mayit tukang rebab padahal mayit teh tengah puting teh jauh jurung gunung kolonang ngadeuketan anu sarare tuluy dibilang 1 2 3 kanu kaopat memerong maneh mah teu sare eta nu saurang deg-deg heeh kolonang deui mayit mah goledag geus sare deui da mayit mah ngomongna rada ngiru eta nu saurang eta nu teu sare teh kabeneran di juru teh aya dipan asup ka kolong dipan kitukeun sprayna teh tutupkeun supaya ulah kaciri bener jam 2 peuting nyaring deui mayit teh jurung gunung kolonang kanu sare teh dihitung deui 1 2 3 ka mana hiji deui nempo mayit teh di juru teh aya dipan kolonang ngana dipan teh mayit dibukakeun reganana teh nyumput ada mayit alah nepi ka ngisingan maneh eta di jero dipan da mayit nyumput wal teh eta taina dibualkeun ka mayit alhamdulillah cenah aya roti bari dihakat ada roti waduh da dongeng rata-rata nu paeh hari ngomong sok rada ngirungnya ada terang ngomong nu paeh mah maka jeung rata-rata nu teh oh jeung nyaksian ya dongeng halus itu naon ulah ora deuleu hari sunah halus aya deui dongengna aya dongengna teh mah nu tah harita teh barang rek dikubur isuk-isuk teh bener mayit teh geus diboehan geretek teh hujan gede atuh teu kakubur da hujan aya we nu balik usaha teh kahujanan juga jeleng eta ka kuburan anu geus meunang ngali teh ngahod-hod ngiuhan kieu da kuburan kulunyung teh malaikat duaan man rebuka abdi mah nuju ngiuhan malaikat katipu goblok cenah teuing oge nurutan almarhum Kiai Haji Gojali innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh teh kitu nya jeung kaituna para wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sim kuring dina danget ieu nyaeta dihaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos digusaran mung satiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur nanging ai soal kupurna mah engke we sanes waktos deui manawi patatang taryana nabeuh deui rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa seperti kana taud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taud ari audu teh asa tina kecap wada naon margina harakatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akbir teh ya pagajali tah cik aing oge ari nu dipikahayang ku jelema kagungan Allah di udag-udag tapi kanu boganan teu wawu seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup bari make jeung calana panjang beuni percis bebegi geuning lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup ngan jeung nu boga hirup henteu wau tadi dieu cilakan teh nya teh kitu benar aing mah eureun jadi dalang dakwah bisa aing mah kabula kabale sakabule aing mah mendingan ada dakwah murah murahnya aku mau dakwahna mah mahal ada beban dah mah tuh kita aing oge ta dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula oh dina surah rahwana atawa dina ngomongna pamandruna pamankumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula sadaya euy alah benar sadaka teu aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa katika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula adoh benar bisa aduh anu mawi pun emang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko aduh dalang Ibrahim baheula kitu euy kita ngawayang beurang tuluy aya nu kaul kumaha mun urang mah ku pidato we para wargi atuh si kuring teh sadayana ieu hapunten we kaul teh mung dugi ka dieu kitu ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna sersan seueur anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti kulalen ampun eta pidato kudorna uni aduh Gusti akang mah sagala katurutan teuingna lamun jamar media naon jamar media ngadongengna mah bisa aduh dongeng tunggal apa kacapina eueuh wah jama suling ya
Alhamdulillah dina waktu ayeuna ngecek giningan urang geus di nepi ka palabuhan umur teh nini Yai Susi caritana itu nu budeg jeung nu budeg bobogohan bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akan ngarasa bagja barina sugema ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng Yai. Padahal akang teh lamun peuting tega kana sare beurang tega kana dahar leuwih waas akang lamun lumpat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling bohong demi Allah Nyai ai eta nu ngajenil dina endung sampean teh teh kutil sanes naon kutil oh manawi teh kutil heuh bayangkeun anu budak ieu mah jeung nu budak aduh ampun cing ari maneh aki ceuk si nini kitu teh bari ngiser diukna bari ngalaan sisig ari maneh bet melong wae ka aing tarat-tarati sasari heuh sabenerna aki teh inget kana lalampahan baheula keur ngora keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebon bonteng kira-kira na ieu meni maneh lamun siapa temon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kira na daek maneh nini oh rai sugan teh aing wae nu hayang teh Pamane kejodohna. aduh hayu atuh dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik aduh eta si Nini nepi ka ngejerit Gusti sia teh Aki alah naon sia teh kawas gadis wae jeung ngajerit lain aing mah kaget deuleu sia kaget naon nya eta sia jadi gede kitu kor lain gede goblok nilep kita gini siapa mah aduh ampun aduh aing nilep na teh jadi 3 atuh pungulnya gunung alah ampun alah alah nafsu kapegung beureun si Nini cek aing oge ieu tong sok aya kahayang sia teh sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah tuh turutan deuleu si Atang tukang kuda rengong keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang ampunan susah sisi teh beureunan eta Nini teh bibigna manehna mah dalawa pangalaman ka itu meuli jamu-jamu aing pangmeulikeun irek caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya init manehna ka itu ka buah dua meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar Buah dua balik di pasar sapoe 2 poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek meureun hayang jadi gadis deui geus saminggu eta si Aki nginuman jamu-jamu wae ngoret we di buruan
Aidorana ngageduk-geduk ka dieu meureun. Asa ka gadil-gadil jo pudeg-deg we. Oluh ngebeling atuh. Dipikak itu tengah-tengah. Wah. Nepi ka ditangeuy atuh. Waduh, cul pacul. Nini dulu ieu aing. Aduh. Eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kuleungeun. Ku ieu we di kitu tak. Kap. Mukakeun pantau teh. Pot. Plek. Megat angkot. Henteu kucuruh teu kieu. Kieu we ka hareup teh kitu. Ampun. Banyak oke Cek sini nih teh. alah wae hayu atuh Wah, cerita negor we. Gatriknyaan ayeuna mah. Wah. Basa eta mah pan sini nu ngajerit. Si Aki aya nu ngoceak. Tobat nyinyi. Hebat dulu muni hese kieu. oh lain hese belegug geuning eta samping milu ka jero Aduh, ampun. Aing mah tenan di mimitian atuh sia teh. kan bae dadongeng karena ge Atuh da mikiran ekonomi nu dieu rusakna. Hiburan yang mikiran politik hiburan. Dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki awewe ayeuna mah geus jadi copet. aya kan La ilaha illallah. pengalaman sigana mah ya. Mogok aing mobil teh di alun-alun di Kapadalarang oh ai kitu megat ieu we Damri Bos bus kota. kota ayu dina bus teh pinuh di nangtung aing oge ieu nangtung pas sedek ditukangeun dewek awewe copet kabeneran aing teh make celana panjang wungkul teu make kolor ai saku tobros aing teh Josu pe awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nyekel eta nu aing teh kap pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicorowokeun mending cook aduh alah jangeuna we aing nepi ka Padalarang teuing kumaha da kokotna teh digibri-gibri kumaha teh aduh Mainan meni ampun jibru karek turun. alah aduh ampun Gusti nu agung oh Dongeng. pengalaman Karena ge. aya lalaki awewe nu boson apa sering boson ai boson teh hitut wae ngalengka teh kitu we nik 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 eta we ai sare ge teh peuting keur tibrage kitu we bujurna teh nik 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 dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di boson aya ai lalaki na mah dut kitu teh di sadana teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya Beda kan. ai lalaki mah kadang-kadang bos atau dut ai awewe mah tah jeung sinen beda itu teh Beda. beda sinen mah
teuing beuneu tapi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun aduh ampun alah alah Baingan. karek nepi ka mana dongeng nepi teh Eta bieu oh nu boson heueuh nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada boboheun ai kamar ngarendeng jeung kamar mitoha gitu tah cipeuting teh kitu mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah genah ieu ge ngadengekeun hitut asal apa jaipong da ayeuna mah geus patemalan hitut teh ngalagu eta mitohana cing ara rengklake di kamar gitu heeh hiji mangsa dut 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 ruas bapana teh alah boa si nyai paeh nah atuh disada hitutna wah melang beureun bapak ngaran-ngaran bapak ka anak atuh eumrag ge pantok kamar teh brai muka si horeng jeung peso teh meureunan ditindihan ku salakina beureun katutupan da eta mah lalaki ngagajleung teh da asa dibukakeun teh beureun wiu manehna ge bapak nempi ka ti dagor kadupak hitut itu dah Benar. Gitu cek aing oge. Benar. Alhamdulillah ya. Makan. Sineng Indri Nur Oktaviani parantos di Busaran parantos rengse. Parantos. Kabagian ngahiburna di dieu nya. Sumuhun. Hah? Sumuhun. Oh, doakeun ku sararea. Sae. Sabab seni urang teh deuleu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Teu bari mabok. Nya Teler. nu matak bagja keneh dina peucing ieu urang kudu syukur ka Nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun seni kesenian urang khususna wayang golek. Sumuhun. Laras. Muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya Laras. bagja ceuing hirup lah naon Wah, sok aja. urang olahraga euy Urang pemanasan kayaknya. heueuh olahraga naon nya atuh olahraga mah naon hei ulah kaget ya kau lah tenang tenang nangke gede ulah kaget oi syah dari saha-saha daing mah geus nanya sia heuh ka dieu atuh kan kaulah sepot aing ngomong jeung dunungan mun keueung Namahan moringka. lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh lah katei aing mah Leungit. aya naon cepot Kakang Semar Banar Nangka Badan nanaonan sia teh lain eta dunungan Banar. ka dieu Kakang Banar Togel Hayang disiksa. lamun juragan Bima tah Aya puringka. tong Reusia itu puringkak kana bulu punuk aing teh Reusia jejak ke aing kleper juragan Arjuna mah tong heureuy
eta keur budak di bawah tunggu pare wae kumaha Kang Juragan Bima mengebah hayam teh syeuh carang hayam teh paburantak nepi ka teu ngararenog tah da dijual hayamna kabeh aya leuwih wae ai dunungan eta mah nu hiji ngebah hayam teh syeuh hayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalaleungeuh iluak liuk kalah nyorok coke terus Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok ci kopi mantul deui. Jet. Munang. aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna uang bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarunggu ngao ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya makanya kayaan di leuweung gitu ya iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal iya jeung urah sompra kade jang me HP biwir nah nu abdi geus kana teuing gitu Eta mah teu. ulah kaget manusia Raja Bagong kedok teman sia teh eta sihung butuh keur pipa we aing mah sapaharanna uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep-kasep anjeun resep nyukut marga satra iya tadi nu apa yang mau diharap tah percis penguin aduh kasaha teh teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ame sok jadi teganan mata kula gagabah padamu ngeherkeun aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan teh lain jelema tanu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget Pak tabako cenah naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kisila wilujeng tepang iya satria nonton nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek Jelek sama wong genep. sing yang jawab ku jelek aja Sok jawabnya. diajar itu kayaknya bapak Sanaon itu teh? diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we Itu wae. Nanya teh. lain emang namana teh sok rada jeungan jeung aing gitu Ya. lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah komo sia mah geuleuh ka aing biheung sia mah biheung Islam
banyak istilah pakai ikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga urang nyeri nah paingan ceuk katerangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pamajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring mah sa RW ai kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa beleguk oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda adi mah ya naon cenah hartina aku siap lah manehna agama naonnya aroskeun kawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun aduh ngaranna anu semur bantun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang sami titu bulan titu di mana Cicalengka alah Cicalengka atuh Pak Bupati namanya Cicalengka dek kamana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak mah di laut nya kita kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo nya mah teu nyambung nya mah jigana lamun maneh masrahkeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan bae ya Pak geus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu mah kalau gaya hargaan anu matak dina lebah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh alah
paguyuban Kisuna belgum pakis teh paguyuban Kisuna dek dipasrahkan sama Mas Dewa gerak eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoos akhirat montong nyaritakeun atau tong dicaritakeun namun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna we bade hirup teh salat kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah laras dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku ulah itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugane ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngonoa poe ieu bakal hasil mawa sertifikat tanah teu aya ge akte kelahiran nya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula laras nama eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupa hal dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy kumaha apa kon wani merangaku sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulati tegak ka dianya suram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tato aji mulati tegak daya ajakakeun bacot dinu legas ya hei anu mana hei kapir si hareupan ku sia jajan dek dipasrahkeun eta iket dia dia najis kan dibacok aing mah saya jadukan ku abdi mundur pak mundur lain hiji maneh sing waspada tinggali di hareupina rungkul ringguy ya sirulit aing mana pan digadekeun sae lah digadekeun sawias tu ku abdi gan hali mundur dawala piraanan jelema hali cenah ya anu tara salat pada kitu ai jurus halus ayo kapungwah kubuan banget saya gusti dewa ya sikil prong gor kakara aing aya nu rek dipegang ngalawan biasa nama sok pasrahnya biasa nama sok ranggah laras jol kenap tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samanea ieu bisa-bisa 47 manea pasti ieu mah ieu hei batur hege ayo aku mujang halus jujurnya euy lain jujur cucungik ya masya naonana si sadewa sia kuring guruna gurunya ya ai muridna ai gini ai guruna kuluh pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anggar di sekolahna sekolahna iya
mana sih deh baru kada mau diudak alah sia baru kada murid cepat tuh iya jok ya ayahnya diberi kaji kepada-pada oke alah sia balik deui aduh ai suka teh diudak alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali gula aduh maka jengelek Ini eta cici. nah dirinya balik deui teh garanya gara tingali gara garanya gara ya dulu sih nya goblok gitu mau ditangkap ini mah ada yang baru kada kemana modal itu si gelo Tewak kayaknya. aduh dipalih dia Asep di dia didinya Asep setan Abangnya. aduh Menangkeun atuh. alah ya nyaho di bobodo mah cicing oh alah ngelempet we kumaha lamun ayeuna Awas atuh. wah Alah cong-congkeun ya. Alah. Nuju sia. Eta bebengutan biga gitu. Goblok saya teh dari kahayang aing gitu. Eta tadi dengan jelema ieu. Aing memangna saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag. Percaya. Nah, udah merkosa. Paling Ada juga dari udah-udah teh boboheun. lawan atuh lawan. Tarik nunggu nama euy. Beureup geus kitu gedena. Woi, Atuh beres. anjing kamari ya. Woi. Beres akang. Hebat. Hayangnya oh ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta katingalina. Ini mata tong hees oge saya teh kitu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Beres. Anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Sae. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejaba pusaka kula.
abdi heureuk Bagus tuh. Oh. Kade atuh balangan. asuh teh tekeuna ngagojojo sana beuheung Kade atuh. Sebenarnya. ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu tidak terbiasa Pak Ajo. laga mana teh nya ti Pak Ajo Cimuncang ya. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna deg jagong Alah. Ibu Hajah Neneng nanti Ya. beda deh jeung urang Cikawung Kumaha urang Cikawung? diteunutkeun Cikawung mah lain Syari eta Syari nongen Joy gitu kan. urang Jatiwangi we urang Burujual Bedanya sama kumaha? atuh geuning Itunya. ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh Nya. dek nabeuh ka Kuningan pelbah setopan yang di Kadipaten Nya. atuh geuning ha tukang beca Nya. atuh geuning Sinen ge mah digoreng patut Tadi weka. Usah merok berat tuh. Usah rangkau. ai eta geuning susuna meuni lepet Kada geus kolot. dari panggung mah meuni nahnar Goreng. goreng digajel ku sapu tangan meureun Sages kolot tuh. nah geuning geulis kana si jenong Beres. haling dol bade urang panah eta jurig-jurig sae ulang Awas. bejaan si cepot ulah cicing hareupeun geus kade ulah cicing di hareupeun ieu aing di tukang dinya syukur atuh maneh nu cicing di hareupeun geuning haling Sok aja ka tukang buru. hasilan yang erek-erek gobrak selamat pagi rasakeun jurig anu sok ngarasakeun masyarakat ai geus beunang pimpinanna mah kabur pasti awas jago aing mas ya. Allahu Akbar. Aduh. Bulu aing kasabet. Bulu aing coplok. Aduh, ketembak dulu. Pariksa kenya. Pariksa. Aya kene nih euy. Aya mata ke. Aing dewek teu ketembak. Heuh keuna. Bohak teu. Nyeri teu. Mun bae teu nyeri mah. Penasti kersayang tumampar Raja Bega katiir pisan ti korona atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan kabur sastra jingga kan benang kengeng kan lempeng pisan ngana ti corona aduh atuh da muridorna kabeh oge Percaya. dina mentangkeun panah Anak kucang. dewek ke melu latihan ngungkul baheula Ya, pernah. jarak 1 kilometer nembak korek api Pernah. tembak ceng
Menang Kang. Itu udah jauh atuh sia teh. Sing mikir we di dinya nama atuh. Kan diomongkeun. Lamun jeung Eta mah eueuh teh diomongeun Ya. Ampun. Aduh. Allah sukut pisannya. Kemanakeun teh? Aduh. Aduh urang seret. Pageu. San benang Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. sok kadinya. Bisa teu. Modar sia kakenan aing. Heuh. Terima kasih sudah menyaksikan konten di Gailan Mahdi Channel. Sebagai penutup, mari kita kenang sedikit sejarah tentang tokoh legendaris dalam dunia wayang golek, Asep Sunandar Sunarya. Beliau adalah seorang dalang besar yang telah berjasa dalam mengenalkan dan mengembangkan seni wayang golek, yang menjadi kebanggaan budaya Sunda. Asep Sunandar Sunarya tidak hanya menguasai seni mendalang, tetapi juga berhasil mengangkat nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap lakon yang dibawakannya. Kami mengajak semua penonton untuk terus melestarikan tradisi dan budaya Sunda, khususnya bahasa Sunda, dengan menonton wayang golek. Melalui media ini, kita bisa terus mengenal, menghargai, dan menjaga warisan budaya yang sangat berharga ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menyebarkan keindahan seni tradisional kita, agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah mencintai budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun kapasti. Si horeng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeannya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri. Coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing percek kasadaran
sanajan batur ngahina urang sih iman percaya lah tobat tari nu miskin orang kieu karasana seueur kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakut darah pikir pusut marung kawut itu lain Pangna dituding namut kemang teh Kakang Semar. Nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh jan balik. Asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai. Aduh. Ya Arjuna. Jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak. Tobat diludahan rarai. Ampun. Alewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar. Kabina-bina teuing nasib apa mah. bati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih milu Cing sabar urang Cipadarangku jantung hiuk milu bingung raga ngarasa pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kang kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugi janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana
budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Gailan mah